Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sampurasun kasadayana. Tepang deui sareng simkuring Rani Wulandari sareng simkuring Rani Mursini Arisman di Sunda Trip. Ayeuna abdi sareng Rani Mursini Arisman parantos di perjalanan bade ka Kawah Bodas. Kawah Bodas. Hayu urang ka palihandap. Hayu. Jalan teh masih panjang sekedap deui itu di palihandap. Jalanna rada awonnya. Teu aya teras ringan. Nya teu aya teras ringan janten pami teu ati-ati mah bakal gebis gitu. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Punten teh. Bade tumaros wios. Mohon mangga. Dupi teteh teh ti paling mananya teh? Simkuring teh kawit nama di Bandung. Oh, di Bandung. Ini tadinya teh. Teteh geuning uninga kayak tempat uninga di mana teh? Apanan wisata Karaha Bodas teh parantos ka sohor kalau musim kering mah numutkeun wartos mah pamandangan anu aya di Karaha Bodas teh kacida endahna. Oh, muhun. Tah kan ayeuna teteh teh saya di dieu. Ayeuna kumaha raraosan teteh? Muhun teteh teh ngaraos bingah kacida. Ari pangemu teteh mah Karaha Bodas teh teu saendah kieu. Ari pek teh meuni endah kacida. Muhun teh abdi beda ngaraoskeun kacida endahna. Mangga atuh teh dilajeng punten ngawagel waktosna. Assalamualaikum. Nuhun mangga sami-sami. Waalaikumsalam. Di ditu aya nu camping, mau tinggal yuk. Ayo. Sapatos nama Assalamualaikum teh. Punten bade tumaros. Waalaikumsalam. Muhun mangga. Dupi teteh teh ti paling mananya nuju camping di dieu teh? Teteh kawitna di Garut. Muhun nuju camping sarencangan. Oh, muhun punten nya teh. Nah, teteh milih tempat camping teh di wewengkon ieu asa seueur nya tempat camping anu leuwih sae tibatan tempat ieu teh. Kapanan di mah tempatna raoseun tiis deui gaba tempatna tos ka sohor luyu pami dianggo kanggo camping teh. Oh, muhun nya. Dupi teteh teh tos ti iraha camping di dieu teh? Teteh camping teh dinten kamari. Niatna mah bade wi ayeuna mung ieu teh geuning betah janten wi teh enjing. Oh, muhun nya teh datang tos kacida enakeunana kitu raoseun kangge tempat camping teh. Mohon atuh teh mangga dilajengkeun. Hatur nuhun nya teh. Sami. Teh punten nya ngeuring ngagabung sakedat. Ayo Teh ti Garut nya. Mohon. Ti Garutna paling mana? Oh, di Wanaraja. Caket atunya tadi dieu nya. Geni di dieu teh seueur pisannya kegiatanna teh kawit menuju leumpang. Hayu. Empat, lima, genap, tujuh, delapan.
anu bade nyiepkeun waktos liburna. Anu biasa diangge camping, popotoan oge tiasa. Tiketna mirah deui, pamandanganna endah, matak raos kana mana. Komo anu nuju teu enak bareng mah. Simkuring Rani Wulandari sareng simkuring Rani Mursini pamit ka sadayana. Tepang deui sanes waktos. Dadah. Ulah pakai begitu, ulah begitu. Tarik-tarik teh ngalu-ngalukeun. Oh, iya teh kumaha. Da kudu dibuat-buat gitu mah. Buat-buatan nih. Mandi wareg ieu Pas tadi kudu nate pas abi ngomong salah. Singit bakso atuh nih. Bauna lo am. Kala. Kayak bisa dikali. usaha. Balikan deh. Simkuring sadaya sabaraha kanca. Simkuring sapara kanca di kelas 10 IPA 3 ngucapkeun Makasih, Bu.